Ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah Ki Sunda. Naku naon lamun ngomong jika anu terumasa ditakdirkeun jadi urang Sunda. Bapak urang Sunda, ini aki asli Sunda, hirup kumbuh di tanah Ki Sunda. Saya agak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Kumaha damang urang kali ibu sadaya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahnya dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda. Salam saha? Budaya. Nya dinten ayeuna satu acan urang awitan pangajaran, urang ngadoan kasih nya mangga dipimpin ku KF, Ku Akmal. Saya agak ngadoa di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ayeuna pengajaran urang dipasihan kelancarannya. Amin. Mugi acan kawitan pengajaran pada diabsen heula nya. Delapan F. Alia, Ahmad, Andika, Pratama, Anissa, emut kene teu bingung pamari urang terus diajar naon. Bismillah. Rame itu diajar sindiran. Naon resepna? Bisa menyindir babaturan. Saya nyindir babaturan, terus naon lain? Hiburan ya. Sok aya nu sasebran dengan dikasirkeun nya. Terus naon deui? Bisa apa sih sindiran teh naon? Oh, biasa terang, sindiran teh naon. Nah, janten yang kamari urang tos diajak sindiran, ayeuna urang ngajengkeun kana materi Guguritan. Nah, materi guguritan pintar berarti terus dibacanya di bumi. Halaman sabaraha eta materi guguritan? Nya, terus diberi sebatkeun lagi kompetensi dasarna. Janten dinten ayeuna hideuk mengidentifikasi bentuk, struktur, kaidah dan aspek kebahasaan guguritan, kuku, durma dan hiji. Jantan kita hidup biasa. Ya, tujuan pengajaran anak menelaah bentuk dan struktur guguritan sesuai kaidah-kaidahnya. Intina dinten ayeuna hidup teh bakal terang bu rupana guguritan. Ini memang kumaha? Katinggal ieu nya. Di SD kupikeun kuku pada ungkeun buku kantos teu? Kantos kantosan hilang. Buku teh seueun nya. Tadi nu digunakeun dinu guguritan aya namanya eta buku durma sareng buku mijil. Kusabab pilek deui urang daungkeun ulah kupingkeun ulah sasarangan ieu buku durma nya. Buku maha buku durma teh. Mangga aku hidup perhatikeun. Tuhan jahat, karunia untuk dewa yang maha mulia pangeran. Maros puji Tuhan. Mijil. Resep dengan eta buku atau nabi hese. Resep tapi hese. Kami kok sapal agama resepnya ngahalang kenangan sasarangan. Nah, naon hukuman anak
dihidangkeun ku hideuk sareng materi kukuritan ayeuna. Naon hubunganana? Oh, jantan so kita tos maca buku sadayana. Oh, atos jantan nya leres. Lagam buku teh nya dilebetkeun kanu buku kukuritan. Terus kukuritannya naon atunya? Aya teu dina buku? Aya Bu. Aya. Halaman sabaraha, Mang? 70. Halaman 7. Sok cing tarik. Macana. Kukuritannya eta karangan anu ditulis dina wangun buku. Kulantaran teu panjang biasa nama ditulisna ngan dina hiji buku. Gonta-gonta-ganti buku cara wawacan. Nya yang Versi kuring. kuring. Ayeuna tos tiasa ngangangkeun bacaan. Urang diajak ke sana nya ieu contona ieu. Kuritan versi nu kuring nganggo aturan buku Durma. Urang Sunda mikanya mika cinta dedeh geget ka Persib dipuji dipuja Persib nu sarerea Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda nu uing nu silain. Ini awalnya ayeuna mah urang babarengan ngahangkeunannya sapada we. Sok hiji, dua, tilu. Urang Sunda mikanya mika cinta dedeh geget ka Persib dipuji dipuja Persib nu sarerea Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda nu uing nu silain. Ayak jalma kucing asam buri pasang kaberdetong pengit-pengit korek balasan curi kacurali kecil letik bori harap judes judi. Tadi kan orang tuh ngupingkeun ngadamungkeun nya. Ngeunaan beda tuh benten teu buku Durma tadi sareng buku hiji. Benten nya ari buku Durma mah watakna naon? Watak tadi biasana sumanget, tapi hiji mah watakna sedih. Matakan tadi hiji mah rada leuleus nya ieu na teh nya. Lagamna teh henteu sumanget jiga anu kukuritan versi nu kuring anu buku Durma. Kaidah kukuritan buku Durma. Ieu disebatkeun ku ibu tadi aturanna teh. Tinggal saderena ngapayun. Di dieu aya sabaraha baris? 7. Jantan baris teh di nu Sunda mah disebutna padalisan. Aya 7 padalisan matakan nyeratkeun kukuritan buku Durma mah kedah 7 nya. Biasa kirang teu? Kedah pas tuh 7. Terus aya aturan GW sareng GL. Bu naon GW jeung GL teh gue. Oh. Sanesnya. Tapi GW sareng GL teh guru wilangan sareng guru lagu. Guru wilangan naon bacakeun? Nya eta Oh, Pak. guru wilangannya eta patokan jumlah ulang dina unggah padalisan. Ari guru lagu nyaeta patokan huruf vokal ditungtung padalisan. Nah, bagi jantan 5 kelompok kayaknya. 5-an. Dia kan cuma ya 25. Kelompok hiji mana? Hiji, yo 2 acuh. 2 kelompok kiosa 3. Terus terakhirnya buku masing-masing. Ya kelompok. Iya teh.
Tos, pami atos ayeuna dua kelompok tiasa ngapresentasikeun hasilna nya di payuna rencanganana bade kelompok sabaraha heula? Hiji. Tolonglah tuh kelompok hiji heula meh ngaruntutnya kelompok hiji 2 3 4 5. Kelompok hiji kapayun dieu we dikali dieu. Ini bawa. Sana jawabanna. Sok sebarkeun pertanyaan patarekanana naon pananya naon jawabanna nya mangga sok. Pananyana cik jelaskeun ku hideuk kaedah atawa palanggaran aturan guguritan kuku Durma. Jawabanna palanggaran kuku Durma pada lisan hiji rumpakana sok sanajan beda rasa budayana 12A pada lisan 2 7H pada lisan 3 genep-A pada lisan 4 7A pada lisan 5 8I pada lisan genep 5A pada lisan 7 7I. Ya, eta jawaban kelompok hiji anu lompat teu? Aya, Saud Fitri aya cenah kumaha Fit? Nah, di mana? Kedana naon? Kedana 7I tadi galang jawaban naon? 7H. Oh, 7H. Sanes konsonannya, tapi vokalnya. Jantan aya nu sapada lisan anu tepat tenan naon nya, diajarkeun. Hatur nuhun Fitri tos ieu nya, tos mairan nya. Nya perkelompok kelompok ini kelopkeun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli sarahan dari presentasikan jawaban kelompok operasi. Pada lisan hiji rumpakannya nyaeta jamaah teh asal beda nadi 10I 2 rumpakanna tiwetan kakulon Binok O 3 Nagri Kidul Patut Nagri Kaler 10E 4 rupa-rupa bangsa pada hadir 10I. Berarti tiasanya tos tiasa nangtoskeun wangun kaidah sareng struktur naon tadi teh? Jantan urang kita terus belajar guguritan. Kagiatan naon anu pangdipikaraseutna ku hideuk dina lawungan dinten ayeuna? Sisi dia Naon anu pangdipikaraseutna? Oh, nuju kahalangkeun guguritan resepnya tadi dulu suri. Panghideuk di sana kan nyuwun payu urang masih keneh belajar guguritan. Tiasa latihan di buminya. Materi naon anu hese dipikahati ku hideuk naon anu hesena? Macana. Magamna. Ngaheulkeunana monggo ngaheulkeunana teh resep tapi hese. Terus tadi aya keneh nu masih lopat ngeta ngam nya. Ngam tunggu sauna. Kieu kapayuna oge tiasa diajar deui nya, tiasa oge paham. Nah, kanggo evaluasi mungkin ku ibu dibagikeun dinuling Google Form ya di GCR masing-masing. Miluan payun ku ibu dibagikeun hasilna. Siap? Cek ya pena. Kanggo pancen aya pancen 4 kaca 70 kanggo pekerjaan rumahnya pancen di bumi masing-masing. Kaca sabaraha? Kaca 70 pancen 4 aya teu? Aya. Maka ku hidup dikerjakeun tiasa kerja kelompoknya. Ini saha gitu kerjakeun. Terus nyuwun payun di parios nya kasarna. Satos? Ya, hatur nuhun pisan. Bapak petugas jalan. Atau nuhun tos persat ya diajar sareng ibu dinten ayeuna. Mudah-mudahan urang di
Sagaya. Sagaya. Dewa beberes ulang udah siap ulang. Sadayana. Saya ga ngadoa di kawitan. Bismillah.